Nah iya bahan-bahan anu kudu aya ajang nyeun combro tapi oncomna abi poho motokeun. Tah di dieu oge urang kudu pesek heula eta sampeu supaya leungit cangkang sampeuna. Pesek kabeh sampeu kira-kira erek nyieun sakumaha ajang picombroeunana. Tah lamun geus dipesek kabeh sampeuna engke kumbah tina cai anu ngocor. Lamun geus kitu eta sampeu diparut make parudan anu lemes sangkan ami sampeuna oge lemes. Lamun sampeuna geus diparut kabeh tuluy diperes we eta sampeu anu geus meunang marut ami rada garing tuluy mun geus diperet dihijikeun jeung kalapa oge anu meunang marut. Lamun geus dihijikeun kalapa jeung sampeuna tuluy samaraan we eta tambahkeun uyahna, pecin jeung royco. Sacukupna we kira-kira sakumaha. Lamun geus disamaraan tuluy aduk-aduk we tepi ka rata ami eta samarana teh nyerep oge kana sampeu jeung kalapa anu dihijikeun. Nah ieu bumbu ajang nyieun isianana. Tah di dieu kuring make oncomna hiji satengah kusabab mun loba-loba teuing nyaah engke dikumaha naek dijieun naon. Tuluy bejek-bejek we jeung samara anu tadi geus direndos da ami rata bumbuna kana isianana eta. Mun geus dibejek-bejek kuduna mah digorengkeun heula eta teh isianana teh tapi nya kitu teh abi hilap ngavideokeun. Tah lamun geus digorengkeun heula tawa diosengkeun heula eta samara anu tadi isianana ayeuna jieun jeung sampeu anu geus tadi dibumbuan teh. Asupkeun saeutik we isina mah tuluy tutup deui ku sampeu anu tadi teh. Jadi we combro anu nyaeta oncom di jero. Pokona mah geus we cetak heula kabeh eta combrona tah ieu anu geus jadi tuluy digoreng tapi kira-kira kacoklatan. Bapak Ibu guru punten foto hasil tina video eta teh hilap teu kapotokeun kusabab sewaktu eta teh rerusuhan. Jadi lamun hayang nyieun nu ngaranna combro bisa dipake tina tata cara bieu nu ku urang di video eta. Hatur nuhun.